ya nuklir teh dibomkeun aya satu kekuatan di Islam ulah dikira jalan Islam lama mau make bom. Nah ya tinggal bagian Indonesia. Irak geus kuatnya nama. Iran nang tangan, Syria mancing, Amerika can kapancing. Kemudian natu Muammar Gaddafi geus diacak-acak babe di jerona encan mutlak ku Amerika. Muasikeun alot luar biasa sebab pemerintahan bayanganan encan bisa terus baik sementara perekonomian Amerika na geus hampir kandas. Wow, geus kandas emang kumaha gitu. Aing neangan di mana ieu? Indonesia bae laletiknya namanya. Cokotan kamangpaatanan. Terus ku Amerika. Kek kebal-kebal mapan bangsa Indonesia ge hudang pan kieu amat. Ku ari mah nu ngomong teh kakarak nu ngarti bae. Dosen-dosen anu hayang lurus. Mahasiswa anu dibere masukan ku rektor jeung dosenna. Kemudian masyarakat anu membaca seutuhna, tokoh anu membaca engke ge di kalangan pemerintah ge aya nu nyeri pasti sebab si ieu teu salah dipenjara, si ieu teu salah dipenjara, si ieu nu salah ongkang-ongkang pastinya na bakal nyieun gerakan. Urang ayeuna ngabahas masalah rubuul jinayat terakhir dina fikih mah ieu teh. Fikih sakitu gede na kitab nu sajilid 2 jilid 10 jilid eta adalah nyaritakeun 4 perkara. Hiji rubuul ibadah atau budiah bab peribadatan ti mimiti cai wudu salat puasa zakat haji tah eta rubuul ibadah. Kadua rubuul muamalat tah ieu muamalah urang dagang nginjem kemudian atuh nyewa gade tah eta ngaranna rubuul muamalat dibahas. Nomor katiluna rubuul munakahat urusan nikah, urusan tolak, urusan pasah, urusan rujuk, nafkah tah eta. Nomor kaopatna rubuul jinayat. Nah ieu ku hari nu urang keur dibahas. Entek aya jelema ngaji ka dieu ceknya ngajina haju luhur bae nya. Kunaon lain ti mimiti. Belon tah budak. Atuh sian anu ka dina pandeuri. Yang ngajina mah ti mimiti ge. Aya bae teh jelema. Kahayangnya naon meureun nya ngaji mimiti ka dieu mulai tiba wudu. Kahayangnya nama tu tenang bae lah sia sing tenang ngajina sing tentrem ke moal kebal deui ge ganti tamat tah mulai deh. Cekna keburu bosen. Eta emang teh mah wateknya na meureun bosenan. Teh urang ieu mun geus dibere panyakit bosen ngaji bahaya, ibadah mun dibere panyakit bosen bahaya. Tapi lamun geus dibere panyakit resep nikmat. Hayang supaya resep teh kudu nyaho kana maknana, kudu nyaho kana untina. Urang dulu papais resep aya untian ye jeronan naon ye untina ye tuh ini mun nyaho ka unti dah tuh resep kabeh. Urang ngaji nyaho ka untina atuh resep naon untina dihampura dosa. Eta ti imah ka dieu teh leumpang teh salengkah dosa raragagan. Oh dumantek ti Cikupa ka dieu di jalan Ambalayah dosa. Aduh luar biasa. Ke balik deui asup deui. Aduh Gusti Allah. Titip cisipatan ka dieu ulah eta di jalan nembel ti Jati ka dieu. Tah eta kos kararitu nyarek celekan dosa urang mun nyaho tamun nyaho ganjaran eta beung ngaji teh resep jasa.
geus teu kudu ngarti teu kudu ieu mah caritana asal berangkat ngaji ikhlas dosa leungit geus teu kudu bingung-bingung ti mah ngaji diuk HS balik nikmat lah cenah kitu dibejaan ke pugu kitu kula mah atuh aya ngabejaan supaya leuwih kuat bae eta mah ya Allah ieu mah rubul jidayat terakhir perkisosan balas-balas pati perhad-hadan Tuku urang dibahas nu ceuk kula ge ieu mah teu berlaku di negeri Indonesia khususna umumna di berbagai negara sebab ieu mah hukum Al-Qur'an langsung ti Gusti Allah nu nyieun langit bumi katut eusina urang teh titah nurut kana aturan Al-Qur'an tapi ternyata di Indonesia teu make aturan Al-Qur'anul Karim maka aturan hukum Walanda geus atuh terserah leluhur urang baheula deuk nyieun negara urang negara Islam tetapi dengan berbagai pertimbangan nu bergerak di negara urang walaupun mayoritas Islam aya hiji dua non muslim jeung aya tekanan ti luar negeri maka dijadikeunlah negara urang negara demokrasi baheula atuh leluhur urang meureunanan asa bakal rapi ku demokrasi teh urang atur we namantak disebutna demokrasi terpimpin teu seutuh dan nuturkeun Amerika aya adab-adaban anu dipake di Indonesia lantaran mayoritas 95% Islam kabelah dieuna turun jadi 90 turun ka dia jadi 80% eta persentase secara statistik secara bukti nyata nama atuh jeung nu teu salat di lembur urang atuh lobaan kabelah ditu dibandingkan jeung Islam ngan kitu naon ngaranna dasarkeun KTP ieu adalah tetap masih lobaan keneh Islam sanajan di luar dina bulan Ramadan teu puasa KTP na Islam bae kabelah dieuna terus acak-acakan negara urang dipimpin ku Pak Harto ngayakeun reformasi supaya aya kerapihan ternyata gagal reformasi di Indonesia maksudna arek miceun KKN korupsi kolusi nepotisme ternyata korupsi makin menjadi-jadi cek bahasa batur mah baheula zaman Soeharto Makoris korupsi hanya di luhur meja kuari mah jeung meja-mejana anggeus-angeusan urang kuari geus lain rahasia di negara urang model kos ieu bok-brokna kahareup ulah boga perasaan bakal leuwih bagus ma min zamanin illa ba'dahu syarr poe ieu sakieu poe isuk mah leuwih parah terus ka dituna leuwih parah baheula mah murid ka guru sakola isin ngahormat kuari anak murid nampiling guru bongan guru na ngabogohan murid salah guruna keneh atuh dibabawa pelecehan pan lamun guru mamawa anak murid eta teh pelecehan tapi geus lain rahasia pan ayeuna Bandung 60% gadisna ieu pelajar geus teu gadis deui geus dicarolokan ku guru coba eta
Jakarta 60% dari sekian wanita hilang kegadisanana. Tangerang mau bejakeun persena leuwih parah. Gusti Allah araringgis. Iyalah zaman urang kuari. Tugas jangan bebener makhluk Allah moal ngantep makhluk terjerumus dina kagorengan. Tetep bae Allah ngutus hiji ulama bere ilmu ku aing sia jangan beberes makhluk. Dua umaro lelempeng tah jasa mau boga kakawasaan mun bareng kerjasama ulama jeung umaro satu tujuan misina adalah ngagungkeun bangsa negara jeung agama. Atuh luhur bangsa Indonesia nya lobaan nya palinter nya luhur nya potensi ujianana jadi raja di dunia. Amerika eueuh nanaonan, Inggris eueuh nanaonan, Prancis eueuh nanaonan. Sebab di Indonesia mah melak hui jadi emas. Melak hui teh jadi emas, asal huina dijual belikeun ka emas. Artinya subur jasa di Indonesia. Naon bae aya ngan ngelolana. Lain teu bisa, lain teu mampu. Urang teh bertekuk lutut di hareupeun sang raja Amerika. Satu kali gagal memilih presiden, negara akan hancur. Iyalah kuari. Terus korupsi makin menjadi-jadi. Urang mah ngan sakadar ngadengikeun korupsi bae duitna teu neuleuh. Jeung sabodo urang mah dipanggil moal korupsi di mana tuh. Itu jadina naon. Ngan sakadar kabeh aya bahasa tidak boleh merugikan negara sekian juta akan ditangkap. Ternyata batur mah triliunan merugikan negara. Ya biasa-biasa baik. Tayelah orang hirup di negara nu kos kieu Allah ngutus ulama jangan beberes. Kuaing dibere ilmu sia cek Allah. Tuh nu mabok kusia toel ulah mabok gitu, nu zina ulah gitu. Ayo ngomong terus ngomong. Ulama teh tadi bere ilmu teh jangan lempeng. Mendak ulama teh ru'atun nas, tukang ngangon manusia, ru'atul khalqi, tukang ngarapihan manusia. Dirapih-rapih ku ulama. Sing hade ieu halal, ieu haram, ieu halal, ieu haram. Ulamana nu jadi pagerna nabrak. Duh ieu mah pager makan tanaman. Nyana anu ngararang riba, nyana nu neureuy. Dek kumaha deui atuh. Mentak disaleungseurikeun ge. Pejabat teh jeung serikeun ka kiai partai mah. Kiai, sekarang itu bae. Lain kiai itu. Kunaon? Atuh aing tukang dipentakan ku nyana. Ieu geus teu nganggap atuh. Iyalah zaman geus kos kieu. Tah urang atuh masing-masing we nya namanya urang mah urang hirup di negara Indonesia nu tercinta. Urang cinta negara ulah dibikeun ka batur negara urang sasemplek ge. Urang cinta bangsa ulah dijajah bangsa urang teh. Komo dulur urang dijajah. Ulah cintai bangsa negara melalui agama. Sakedeung deui pembangunan Sumarekon di Alam Sutra. Pasar Kebis geus mulai ka ditu terus. Sumarekon nu aya gereja nu luar biasa menjulang tinggi. Atas izin daripada kepala desa, camat, bupati. Anu agamana nyana Islam, ngirinan tanda tangan berarti melegalkan. Tinggal tanggung jawab di hareupeun Allah engke Rabbul Jalil anu mengizinkan luar agama ridho berarti nyana. Itu tinggal tanggung jawab engke di hareupeun. Aduh Masya Allah. Ulama ngan sakadar ngomong bae ieu teh bentuk teu ridho aya na agama di luar Islam.
Abeh kadenge ku kabehan kenalika urang disidang di harapan Allah. Haji Uci, maju. Aduh, aing disidang ya. Nyaho di dinya aya pembangunan gereja. Terang. Maneh kumaha atuh eta teu gerak? Abdi geus ngomong. Kunaon teu gerak? Teu daya teu upaya lantaran polisina neuk nembak. Abrina kumisna galalade jasa milu ka ditu nyana. Pernah ngomong? Pernah. Saha saksina? Haji Makmun. Beres, panggil Haji Makmun. Oh sogok di ditu mah. Jadi sakadar ngabejakeun teu ridho ayana nu koskara itu. Geus sakitu kamampuhan urang. Tapi engke di akhir mah wallahu a'lam. Sebab kuari mah geus berani rakyat. Zaman Soeharto mah masih keneh dipendem. Dibuka ku Gus Dur supaya naon bae uneg-uneg kaluarkeun, bebas informasi. Kuari ngomong ti mimiti orok datang ke aki-aki ngeromong kakarak ngomong doang. Engke mah pasti aya gerakan. Tidak omongan teh pasti mengarah karena gerakan. Sementara Amerika geus nyieun huru harah bae. Nyana anu nyieun teroris disudutkeun ka Islam. Terus diboman negara. Nu mantak ngaboman negara berarti aya kekuatan di tubuh Islam. Urang bagi urang. Lamun aya jelema disentak doang ye. Aju eureun atuh moal dibacok pan ku urang. Kos kitu bae eta. Disentak doang atuh geus ieu moal dibacok kan ku urang teh. Tapi lamun disentak nemleuh keneh bae, dibacok enen keneh bae, dikampak berarti aya kekuatan. Ye, nuklir teh dibomkeun aya satu kekuatan di Islam ulah dikira. Jalamun Islam lama mah moal make bom. Nah, ya tinggal bagian Indonesia. Irak geus kuatnya nama. Iran nang tangan, Syria mancing, Amerika can kapancing. Kemudian atuh Muammar Gaddafi geus diacak-acak babe di jerona encan mutlak ku Amerika. Muasikeun alot luar biasa sebab pemerintahan bayanganan encan bisa terus baik sementara perekonomian Amerika na geus hampir kandas. Wow, geus kandas emang kumaha gitu. Aing neangan di mana ieu? Indonesia bae laletiknya namanya. Cokotan kamangpaatan terus ku Amerika ke kebal-kebal mapan bangsa Indonesia ge hudang pan kieu amat kuari mah nu ngomong teh kakarak nu ngarti bae dosen-dosen anu hayang lurus mahasiswa anu dibere masukan ku rektor jeung dosenna kemudian masyarakat anu membaca seutuhna tokoh anu membaca engke ge di kalangan pemerintah ge aya nu nyeri pasti sebab si ieu teu salah di penjara si ieu teu salah di penjara si ieu nu salah ongkang-ongkang pastinya na bakal nyieun gerakan. Nah, engke disatukeun suarana ngan ieu pasti mengarah huru harana bangsa heula. Lantaran bapak dan milu ka ditu anakna yang negakeun negara atuh anak ngampak bapak. Pasti kos kitu. Lantaran rakyatna hayang mempertahankan kedaulatan Indonesia sementara lurah na milu ka ditu atuh lurah dipicis dihukum picis dikeuretan. Camat di udag-udag gayo geus kitu bae pasti kos kitu mengarah. Ieu mah sakadar membaca suasana doang. Moal teu kitu kajian ku kumaha ge. Ji atuh deh kumaha? Kuari diacak-acak ku Amerika nyeun gerakan organisasi nu berbau Islam padahal di jero na Masya Allah NII hudang deui LDII hudang deui organisasi Islam tandinganana jang nandingan NU jang nandingan Muhammadiyah jang geus timbul deui berbagai organisasi buatan Amerika. Wah, ieu rame di Indonesia mah. Waduh, pohara jasa. Geus kuari mah belian deui TV remote na nu loba.
dengan informasi coba aja Kiai informasi dangdut melulu paling bola mual itu kajen kuku sebab naon kabeh cinta negara sementara batur geus melecehkan negara hanya ngomong doang negara kedaulatan mana dipertahankan di luar negeri perang teh kos diurang Mesir hampir kos urang ki asal geus bentrok kadele Amerika ngirim senjata dipersenjatai ku Amerika atuh baku hantem anak jeung bapak dulur jeung dulur bila perlu saraki jeung pamajikan Masya Allah eta masa kadar wacana urang tiiskeun hate urang ku ngaji lah pokokna mah kumaha nu penting mah urang mah kuari bisa ibadah tentrem ka Gusti Allah ibadah neangan ridho Allah subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah kacauna akhlak kacauna budi pekerti kacauna moral tapi aya jelema nu tentrem isuk-isuk breng nu ka kantor breng nu ka sawah breng anu ka macem-macem berbagai kepentingan atuh ja kiai mah tenang bae delekeun jelema nu halali berka dieu ka dieu paling mikiran dek nararawan teh jelema kos moal malalodar bae kamararahan aya keneh nu tentrem tenang malah eleh ku santri mah leuwih tibatan kiai santri mah katentremanana hayang nyaho batur mah kakaler ka kidul kawetan san kiai mah geus sudang santri hese ya Allah geus teu boga pikiran naon eta mah nyaritakeun politik nya senyum bae ekonomi budaya sareng kagaji ngaji nya teu nyaho SB eta tentrem biasa eta teu boga duit balik minta ongkos ka kolot waduh budak ieu mah garong leutik bae tapi deleukeun 10 tahun ka hareup si santri nu kuari kadeleuna bangun hina datangnya na ka lembur euy kurang lemburna tad padahal HS bae tadi ngomong sial cek aing di ustad ieu dikaekeun muludan tad ye kumaha ye coba ustad bisa jadi non MC ya supir MC tenang padahal HS bae di kobongna teh eta euy ngundang kiai mana ti Paneglang korina aya ti Cisoka ayo geus dirikeun kori teu datang kiai teu datang diborong ku nyana ieu santri nu HS bae teh begitu nya MC kori masuk teu datang cenah aing geus jadi kori geus nyana geus ngebeten-beten geus nurutan muamar geus lah kulhu dibulak-balik geus tenang we geus mari nyambut cenah ieu tokoh ya eueuh nu daekeun ente deui nyambut nyana berangkat beres kiaina cenah can datang nyaho di jalan ke nyaho moal ka dieu tenang aing deui tadi HS bae teh bisa di eta rumatak ke santri boleh disangka antepkeun mun beuki HS terus teh jauh ka coba lauda negara rumatak atuh negara milih santri puyeng nya aing mah sibuk sia HS bae goblok cenah cak santri atuh sia lu goblok sanu ditah sibuk yeay Masya Allah jadi hartina di tengah-tengah kesibukan jeung di tengah-tengah hancurna moral aya keneh jelema anu hijrah henteu kudu ka gunung teu kudu ka hutan di pondok pesantren tenang hirup eueuh masalah nikmat gaji salat berjamaah wirid asal kiaina ulah engkeuy-engkeuyan atuh lamun kiaina engkeuy-engkeuyan atuh anak muridna mah kencing berlari
Wah, beres. Ieu dengan kiaina ulah nu milu engke ya. Suarakeun Al-Qur'an, suarakeun hadis, ulah nyuarakeun kepanjangan Amerika. Kiaina ulah menyuarakeun kepanjangan Amerika tah eta tah engke dikutuk ku Gusti Allah. Tugas sia mah nyuarakeun Quran, hadis, ijma' ulama qiyas. Suarakeun ku sia geus dibagi ku Gusti Allah. Sia mah dibere ilmu eta. Ulah sok nyuarakeun partai atuh, partai mah kepanjangan Amerika tama. Asal kiai geus nyuarakeun eta kaluar tina Al-Qur'anul Karim, cek Allah dinonaktifkeun going sia. Geus. Kiai nonaktif. Tanpa aya fitnah, babagi manehna. Kula mah ngadoa bae mudah-mudahan geus beres. Ya tuh kisah sekolah henteu naon henteu sia tuh kunaon haju acung-acungan. Hidup. Naon teu make otak bawa kiai. Kalau ngomong cenah kiai ge menang make otak. Kan menang make otak lumayan. Sekupi. Masya Allah. Nah iya makar cerita bab jinayat tekalaku di Indonesia. Bab muamalah ge geus lalepasan tina aturan Al-Qur'anul Karim. Dipaksakeun urang kuari make muamalah Yahudi. Mulai jual beli geus hese tarima meuli tarima ngajual. Urang nyokot barang di dieu mayar di mana? Aju aya kaca. Tarima meuli aku mah diketrok-ketrok ku aki-aki. Mbak, tarima meulinya. Sok. Tarima meuli kabet aing mah. Bade kuasa mah geus teu bisa. Leunteuk balanja mah geunahan dihandap bae. Ieu barangna cekel sabaraha duit, gumbrag halal. Ieu hese nyokot di mana balanja, mayar di mana. Eueuh ijab qabulan. Tah, ieu mah bukan apa kenyataan. Insyaallah gade menggade geus didominasi ku aturan gade Yahudi, geus teu make aturan gade Islam. Segala rupa geus make aturan-aturan. Munggah haji geus make aturan-aturan Yahudi. Sakadar nyaritakeun masalah waqiah nu jelas nu nyata, urang ulah kabawa sakabaraha. Mun hayang salametkeun diri urang, ja aya keneh jalan anu ngamurnikeun aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jual beulina urang nu rapi jeung moal kebel. Gade menggadena nu rapi, sewa menyewana nu rapi. Pake aturan Al-Qur'an. Mun nakahat geus hancur kuari, geus didominasi ku lain Sunni. Wah, geus kadituna bisa berabe acak-acakan. Jelema ngangkat anak, kemudian disertifikatkeun, diakukeunlah anak pribadi, ketika nikah langsung diwalian ku eta. Lain eta wali dan sing hade, tetep bae bapa nu asli. Sing hade nya di zaman kuari. Sanajan disertifikatkeun, tapi sertifikat urusan duniawi, urusan keaslian ukhrawi nama agama dini nama atuh bapa nu aslina nu kudu jadi wali. Kamari bae anu bertentangan jeung kula jelema mulung anak disertifikatkeun, ditikahkeun, kemudian nikahna walina eta bapa eta. Ceuk kula kulantaran bebeja ralat kembali kudu bapa nu asli. Pan eta cenah supaya ulah kanyahoan, bere nyaho. Ieu cenah kieu mah pan dirahasiakeun, lantaran bebeja ka dieu bere nyaho. Dek didenge deg teu pokona aing mah ngabejakeun we. Acak jadi teu moal didenge atuh kumaha urusia bae. Aing mah geus teu kasalahan. Beres. Cenah kiai mah kos kitu sugan teh bisa sang bisa naon gitu di sekongkol. Yeuh. Kaditu ke Kiai Golkar datang atuh. Nah, ieu mah urang neruskeun masalah materi pengajian urang walawir tadal majruh wa mata Zaid ngabacoki Umar
nu mentak dibacok boga masalah naon cenah teh kiai teu pira masalah nama Ki Zaid bobogohan jeung Sarwiti urang Cikupa. Waduh keur meujeuhna cintana manteng jasa jol Ki Umar lantaran Ki Zaid mah make Mio ai Ki Umar mah make Avanza. Atuh awewe kuari teh mata Avanzaan. Atuh milu ka Ki Umar di SMS ge ku Ki Zaid teh eta Sarwiti teh daek males. Sakalina males cakena kita ini sampai di sini saja kurang ngajar beunana. Cek Ki Zaid kos aing lain lalaki bae dicekel ku nyana kanjutna ja aya keneh. Sia aing lalaki kajen ku kumaha ge tah. Lalaki mah boga kos kitu tah. Model awewe mah pan lamun kos kitu jamal bisa nyekel. Nyekel ji ja aya keneh naonan wae. Langsung diancam Ki Umar sugan teh dek elehan Ki Umar. Uy mangkat sia cek Ki Zaid teh. Urang mana teh si Ki Umar? Barang ditanyakan orang Cibeo. Waduh deket Rawayan. Ulah-ulah boga ilmu Rawayan di budak. Haha cek Ki Zaid pokona wae teu nyaho boga ilmu naon hantem bae ku aing. Yes tenang. Diperhitungkeun sia di kamana ngabacok Ki Umar aing bula sambarangan itu boga ilmu Rawayan aing ge boga patalukanana naon sia patalukanana aing lamun neuleuh mencit embe Jawa teh sok ditancep heula ka taneuh nah eta teh besi naon besi embena ieu besi embe sakti pan aya embe nu teu bisa dipejet dan tancepkeun heula kana taneuh tah eta teh ilmu aing ku aing geus ditancepkeun kana taneuh beak ku aing ujianna ilmu naon sih asal geus dikataneuhkeun bae laas emang bisa kos gitu atuh pan kabeh gitu mah masalah tina taneuh geus dibalikeun truk geus balik sia ka taneuh geus boga ilmu naon ujianna makanya ku aing geus dikakolong palangkakan aing lo makanya hona teh Ki Zaid malu merentat tadi urut di Rawayan ke nemanan gitu ke bener bae Masya Allah dibacok bae Ki Umar ceger bae Ki Zaid ngabacok Ki Umar permasalahanana urusan itil coba geus teu beres ieu mah tuh iyalah ieu nu bakal al-qatil wal maqtul pinar ieu kos ieu lumayan jeung nu dipayah neraka kabehan motifna teu pararuguh cek urang mah atuh sapira awewe atuh kunaon diperebutkeun neangan deui bae atuh Sarwiti putih, neangan Lampung nu leuwih putih. Kitu bae, sanajan adatna gede. Oh, masalah kan beres urusan. Im teu kitu, tetep hawa nafsu mah lain kitu kepuasan. Was aing paeh sia ku aing. Bacok cege. Nah, Ki Umar bohewe. Waduh, cek Ki Umar teh geus kos kieu mah pan hese. Tapi teu langsung paeh Ki Umar teh. Terus berbaring di rumah sakit. Di rumah sakit teh kuari mah aya pendeta datang. Urang berbaring ka aya pendeta, kuari mah di rumah sakit anu mewah mah buka sebagai di lamarina teh aya Injilan. Di hotel kelas menengah ke atas buka sebagai lamarina aya Injil urang teh titah maraca Injil Masya Allah kos karar itulah berbagai hotel di Jakarta di Bandung di Semarang di mana baik asal hotel kelas menengah ke atas baik buka coba aya Injil nah ini di rumah sakit urang keur kieu bae pasien teh jol pendeta datang Mar ya, dari mana kamu? Saya dari Bojong. Bojong, iya. Kenapa ini? Ini bohewel. Apa itu bohewel? Ya pokoknya bohewel itu bahasa Bojong, Pak. Oh iya, oh kamu ini kena luka. Iya, ini namanya yang begini bohewel. Oh iya. Ada berapa bohewelnya? Ada 3. Waduh, ini permasalahannya apa? Ya udah nggak usah tahu, saya sekarang kan lagi berobat. Ini siapa? Saya ini pemimpin agama Nasrani. Hah?
agama Nasrani. Iya. Bapak apa sih agamanya? Saya Islam. Oh Islam. Ini begini aja. Ini pembiayaannya harus ada 20 juta. Oh kok mahal? Iya saya sudah konsultasi dengan dokter. Sekarang gini aja, udah gratis, nggak usah bayar. Yang penting kamu masuk Kristen. Terus lo baca seterus gitu. Kok ceda kiainya ho? Sababara pasien nu laporan ka kula. Tapi alhamdulillah pasien tersebut henteu milu ke agama itu. Malah aya nu mencak. Bener ya mah, aya aki-aki ya. Ya mah aki-aki umur 70 tahunnya neger berbaring. Aya tah anu ngomongan kos kitu hudangnya na. Ge tolol beureun sia, aing rek berobat diajakan ke agama. Cager. Aki-aki hebat eta aki-aki. Menta ulah sembarangan ke aki-aki mah. Waduh teu asieuna ya. Ya Allah, ya Rabbi pendeta ngaluncat kan teu ragak doang. Goblok beureun aing rek berobat ka dia diajakan kos kitu meureun. Ulah samatkan ya sia. Tolol meureun sia. Udah cok pendeta tuh. Beres gering deui. Bener ya kaki bebeja kaku lewat. Kula nyaho di mana tuh lamun lainnya na bebeja mah. Masya Allah, gagah eta. Eta keur di mana eta jana dirawat di Bogor. Allah karim. Udak pokona aki-aki nu ka ditu mah ulah sambarangan toel ku urang. Woi, nyana mah itu dek sila ge balai deui pan. Lalu ulah deket teuing. Kunaon? Ieu kuda-kuda aing ku sia kahalangan. Jatuh ieu jamal gelut besi. Tukang penjama kos gitu diuk diatur biasa. Teu meunang ngancing. Nah ieu mah Ki Umar mah leupas hidayahan naudzubillah min dalik asup Kristen. Gusti Allah nu agung hanya 20 juta asup Kristen. Lamun ku urang di naon kitu ngaranna diperinci aya nu karena beas doang asup Kristen, aya anu supermi doang asup Kristen, aya nu bobogohan karena saking cintana nyana embungeun asup Islam ka bogohna asup Kristen. Macem-macem motif dicabutna hidayah. Urang ngadoa ka Gusti Allah naudzubillah min zalik wa min zalik. Ieu Ki Umar asup Kristen ku ari. Ya udah. Oh, dibayarkan ku pendeta menang ti ditu dipatikan. Nyana ngeseuri bae asup Kristen dibayarkan ceknya wih coba agar tambah Kristen teh balik ka imah nyeri nak masih aya kene tapi ternyata tetahan Gusti Allah nu agung walawir tadal majruh lamun murtad Umar anu bohewel dibohewelan ku Ki Zaid mata wa mata paeh ieu Ki Umar teh abis siroyah ku sebab tadi bohewelna teh marambat terus. Nah nu jadi masalah ieu Ki Zaid tak Ki Zaid ngabacok Ki Umar nu tadina waktu dibacokna mah eta teh kapan Islam tapi ketika manehna paeh murtad. Apakah wajib kudu kisos? Fan nafsu hadarun. Eta mah geus bae eueuna naon. Aman Ki Zaid teu kudu di akhirat geus moal diintegrasi soal eta. Sebab nyana paehna murtad. Aman Ki Zaid teu kudu mayar kisos onta ngan Ki Umar cilaka. Atuh Ki Zaid mah alhamdulillah. Kula mau kesengikan dongeng Gus Dur bae Gus Dur teh. Aya jelema datang ke Gus Dur cerik. Kenapa kamu nangis? Waduh, saya punya anak 4. Punya anak 4 kok nangis? Yang 3 masuk Kristen akibat pergaulan, tinggal 1. Kenapa menangis? Gak usah nangis. Kan anak saya, darah daging saya, masa nggak nangis? Tuhan aja anaknya jadi Kristen, serian. Udah gak usah nangis. Anaknya satu-satunya Tuhan Isa Kristen lagi tadi Gus Dur aja balik ditanya ke pemajikan Gus Pak kok begitu nasihatnya ya yang penting pulang aja dia daripada nangis di sini gak karu-karuan ayah beta Gus Dur Masya Allah
tapi wajibul qisasul jurhi fil azhari wajib bayar balesan bohewel nak nurutkeun cekaul azhar yastaufihi qaribuhul muslimu anu menta ditohonan kaditu menta karabat nanu muslim menta balesanana tina kabohewelanana lain tina bales patina ai paehna mah teu kudu dibales lantaran murtad tapi ngabacokna ieu ngabacok manapan mun ngabacok ramo sabaraha mun ngabacok leungeun sabaraha mun ngabacok suku sabaraha tak eta tajurhi eta na tanu diperhitungkeun teh tak ieu dibacok ku Ki Zaid teh naonna ternyata leungeunna potong apa henteu ternyata potong di antarana leungeun jeung ieu ai awakna mah teh rohna teu kudu dibales tapi nyana tah motongkeun leungeunna eta nu kudu dibales nu kudu didenda teh tuh kos kitulah hukum teh geus moal aya di hukum negara kos yang carita doang ngan carita ge urang carita kos kieu mah berarti urang teh keur ropong kana jero eusi walil qisasi hayatu ya ulil albab urang teh ieu teh keur ngamaknaan Al-Qur'an dimaknaan ku bahasa Sunda abeh urang ketos ngartieun ya lamun teu dijelaskeun kieu pan Quran teh teu kaharti dibaca bete kan tapi dijelaskeun hasil daripada ijma ulama dijelaskeun ku urang ieu teh urang teh keur aya di jero Al-Qur'an urang teh ieu teh keur ngabahas Al-Qur'an berarti urang teh keur aya dina kungkungan Al-Qur'an ieu teh seserian-seserian ieu teh keur seuri di jero Qur'an mun paeh sorga ieu los di heula Masya Allah tak bahas Al-Quran orang teh setik nu bantak gede ganjaran teh ngaji teh emang kudu atuh ngabahas Al-Quran Al-Quran kalamullah Al-Quran teh kalam Allah jadi urang teh keur ngadengekeun omongan-omongan Allah subhanahu wa ta'ala kula ieu keur digerakkeun ku Gusti Allah omongkeun ku sia eta lain kula ieu teh dibere gerakan ku Gusti omongkeun jadi Allah bae kabeh nu gadengekeun Allah anu ngamacakeunana Allah jadi mun aya nyaho Allah mah tuh ieu wah bisa salah lasar kabeh sasar mah teu ngan can datang sasar mah teu kitu teh ngan urang can datang teu meunang tah kos kitu teh sebab eta mah luhur geus kacaritakeun urang teh keur nyaritakeun ilmu Al-Qur'anul diterjemahkan melalui ulama ku urang dibahas jadi urang keur aya di jero Al-Qur'an urang mah kakarak ngabahas kos kieu encan perang urang encan perang di Irak mah perang eta teh keur ngamalkeun Al-Qur'an urang mah bisa ngamalkeun Al-Qur'an teh sakadar salat sakadar puasa eta teh urang keur nyaritakeun ngamalkeun Al-Qur'an zakat haji bab jihad mah encan kaamalkeun ku urang bab perang di Irak di Iran mah endek ngamalkeun jihad Al-Qur'an teh jahidu fi sabilillah perang sia ngaluhurkeun agama Allah cak Allah paeh surga ku aing sia hirup luhur agama sia al-islamu ya'lu wala yu'la amalkeun ku sia mantak teh sieun-sieun urang Irak perang paeh surga jadi engke-engke ge hirup bakal paeh-paeh Iran siap perang keur ngamalkeun Al-Qur'an Taliban terus-terusan perang lantaran Al-Qur'an datang ayat ieu ka Indonesia perang sia urang Indonesia nanti dulu kenapa kredit belum selesai kurang emang proposal can turun ruwul jihadna eueuh Masya Allah karim Al-Quran tadi amalkeun tadi urang teh pelebah jihad tapi satu saat mah ketika Allah geus ngagerakeun urang Indonesia deui
boro-boro agama awewe tadi perang. Oh, di Indonesia mah geus teu nyaho kahitut baung keneh mah. Atuh limbah bae perang limbah. Komong ke mah mun aya kiai geus mengibarkan bendera jihad fisabilillah, ayo perang. Nu pangheulana anu tilok salat. Siap, kiai perang kula dihareup. Pan siap tilok salat. Tah kula mah sakalian tilok salat. Paeh-paeh geus. Eta heula tah. Mantak anu tilok salat antepkeun. Jang perang. Ji atuh kuari cirina kuari bae lamun aya gereja aju digerakkeun ku kiaina siap anu pangti heulana jalain kiai mah ngagerakeun doang atau ustad ngagerakeun doang atau tokoh masyarakat ngagerakeun doang nu dihareupna saha tah nu make tato pan sia eta geus pokona mah mangke bae pokona atuh nya mah teu bisa dinasehatan ge aya tatoan Pak. Yang penting ulah aya gereja titik geus aing mah sakitu. Geus tangkap kajeun aing mah ditangkap ge pokona mah. Tah eta tah nu kos kari teh nu mentak pengaman dunia eta. Entapkeun. Engke-engke nama ku Allah diterop-teropkeun kos imah bae nu jadi kenteng, nu jadi kaso, nu jadi pangrari, nu jadi kuda-kuda, nu jadi tiang, nu jadi pondasi Islam teh karena kuat nambah kalau kos kitu. Anu jadi tihang, nu jadi pondasi, anu jadi pangrari, nu jadi kaso, nu jadi kuda-kuda. Tah, jadi gak bentuk lah imah nu paling hebat di imah padahal mangpaatna lisbang. Dicat bae. Padahal lisbang kan jadi imah. Tapi dicat, paheulana dicat lisbang. Cak jandela sial aing mah can dicat siang geus. Sirik jandela goblok cenah mau guna naon. Mengple bae di dinya. Ai ngona ngahalangan kotok, ngahalangan jelema. Ai sia naon tuh di luhur coba. Tapi siapa paheulana dicat tolol cenah. Cak jandela. Aduh, ieu kulantaran ngaji eueuh teu diamalkeun jadi kos kieu. Bukan teu diamalkeun, agora urang ieu mah jadi hiburan ngaranna ieu ngaji hiburan. Jadi nyaho urang kos kitu horenganna. Jadi karabatna menta karabat Ki Umar teh menta bales, menta dendaan terhadap Ki Zaid. Dendaan mana pan murtad, pan kudu muka paah tadi teh dihareup pembunuh jeung nu dibunuh teh kudu akur, pan ieu mah teu akur. Ih, ari nafsu nama, ari nyawa nama hadarun. Cuman eta bacokanana tah nu kudu ditungtut teh dendaanana sabaraha. Mun leungeun potong sabaraha, mun ramo doang sabaraha. Mun datang kapung gas gitu leher sabaraha. Nah ieu nu mentak aya aturan-aturanana dina masalah tatu-tatu bacokan-bacokan jeung bohewel-bohewel menurut Al-Qur'anul nu ditarjamahkeun ku hadis Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cak sakaol mewakila al imam nu menta teh ieu adalah imam teh nagara pemimpin nu menta balesan dendaanana ulah keluarga naha lantaran kan murtad anu murtad mah kapan ahli waris eueuh pan jelema lamun murtad atuh pan teu ngawaris kanu murtad janu murtad ge teu ngawaris aya anak murtad bapakna paeh atuh anak teu ngawaris. Aya jelema murtad, anakna bapakna paeh mian nu murtad atupan bapana teu ngawaris, pamajikanna teu ngawaris, pan murtad. Nu manta kulantaran teu ngawaris, imam bae atuh nu mentakna ulah qaribna. Mantak cek tadi bahasanya qaribuhu karabat teh hartina secara umum teu warisuhun teh kitu ngabahasakeun ge lain ahli waris tapi karabat. Tapi cek sakaol imam bae anu kudu mentakna geus langsung dibieun surat pengajuan ti kepala desa sahaya nu berurusan kos kitu di negara ye urusan tuntutan tentang jarhu tentang jinayat. Nah ieu sahaya
di urang mah eueuh asup ka camat henteu asup atuh ayeuna mah kabupati eta mah rangkaianna kos kitu henteu asup ka depag atuh henteu asup ka MUI atuh henteu eueuh tadi urang mah tuntutan seperti kitu teh ya teu aya nomor sabaraha di negara sebab di urang mah lain ngamalkeun Al-Qur'anul Karim tapi indahna di Indonesia san kilang lain ngamalkeun lain undang-undang Islam tapi masyarakat memakai aturan Islam sebagian indah di Indonesia sebagian deui mah teu geus los lamun eueuh kiai anu terus-terusan nyaritakeun Al-Qur'an secara ikhlas geus kumaha meureun di Indonesia geus ku ieu diserang geus ku itu diserang terus dijajah urang teh supaya leungit aturan-aturan Islam tetep bae kuat bae wari dek galengitkeun sulamun airen atuh los dileungitkeun airen dek diganti ku ari ku aturan Yahudi kiaina maksakeun karena kiaina hayang boga beungeut di pamarentah atuh ai Allah nakdirkeun kudu leungit mah atuh los bae ngan engke di akhiratna bakal kumaha ta kiai kadanan ku ngarang atuh urang teh make-make heulanan dek dileungitkeun aturan-aturan Al-Qur'anul Karim nu geus diterjemahkeun ku para ulama secara ijma ya me tolak tilu kunaon jadi hiji dipaksakeun ku kiai jil jaringan Islam liberal supaya tilu jadi hiji atuh ai Allah geus takdirkeun mah mangga bae ngan tetep bae kiai di mana bae ge tilu acenah eleh atuh masalah kiai mah sakadar nyampekeun jak kula mah teu nyeri teu naon atuh eus tinggal tanggung jawab di hareupeun Allah engke nu penting mah geus nyampekeun anak angkat teu ngawaris eta mah ngawaris cenah paksakeun eleh cenah atuh mangga bae ya Allah geus takdirkeun mah ngan ketika ieu hak terjepit engke bakal aya bae terobosan bakal aya engke ge Al-Qur'an nu ngajelaskeun ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa bakal bae tetep sok waris serang engke bakal aya nu memperjuangkeun Islam mah kitu bae nu mantak Amerika bingungeun ge ieu teh geus macem-macem di Indonesia diserang politikna geus dijajah ekonomi geus dijajah budaya geus dijajah ku ari agama geus dijajah aya keneh bae masih mangmang keneh bae tetep bae jelema nolak tilu titah jadi hiji datangna ka kiai tilu bae eta nangsah eta kos kitu aya jelema tilu cak negara ge jadi hiji geus bae cenah hiji aya tanu make kos kitu meunang saminggu setruk ji gimana kenyataan mau dibejakeun ku Ki Haji yo Haji Uci jaritakeun tolak tilu cak jada teh hiji cak negara ge geus aing mah dek balik deui bae ka pamajikan Ki Haji geus kolot ieu ji atuh sabodo nyana je atuh pamajikan bikang sia dek dibalikan ku sia sanajan teu dirujuk ge dek diunggah atuh kumaha sia bae cek urang dibalikan deui ku nyana setruk menta cai ka imah ya ku aing sakalian didoakeun mal beres ya cak Allah sia sarwana amat cenah deui henteu kula ngadoakeun Gusti karunya amat ngan aya dina salah Gusti mudah-mudahan bae aya stroke daon ulah teu kudu dicageurkeun cek kula teh nu penting mah ieu bae agamana ya stroke onam cek kula teh pan cenah wanian amat jelema aya geus paeh mun encan paeh mah urang ge embung ieu ditak kitu cek nya sia ka aing nyumpahan buru geus paeh jelema mah aja kumaha eta wallahu a'lam terus baik masya Allah tapi aya guru eta mas beneran tokoh agama aya guru nolak tilu ke pamajikanna guru SD begitu laporan tilu jadi hiji laporan ka kula tilu Pak Guru geus atuh nemah tah mah ji atuh ngan guru SD daripada Ki Haji nu tadi buang kawarah teh Ki Haji ieu mah keur carita seputar make hukum atuh tah mah ngan sakadar nyampekeun tuh nyana okos kamari eta urusan puasa ji atuh kiai mah kekeh nuturkeun pamarentah cak dana teh ieu kajian kuku mah tanpa perhitungan lantarannya nama butuh ieu nah nu di luar batu nyaho naon eta ieu be pokona nu mantak eta ngaji di luar teh kos kitu tah ieu be pokona malah ngagorengkeun ka kiai-kiai komo ka ulama teu nyeri kajeun ngagorengkeun aing ngagorengkeun anu musonif berarti sia awas dikutuk sia ku musonif wali sia musonif aing anom aing mah brokokok kene
tapi wali itu sia aing mah ngamalkeun ilmu wali sok moal kebal deui sia itu cenah eta mah nyumpahan lain nyumpahan kasumpah itu gue lawan henteu itu gue lawan sadar we bodoh bae nah ayeuna ai negarawan pemerintah nanya ka kiai dek milu belah ka kiai ieu mah urusan ibadah nang saha coba eta noel kos kitu menang Allah ai kiai keukeuh lantaran ekstriman pamarentah ai barang rek tarawih nya bulan kumaha ya ge gede bulannya sia udeng-udeng gede mangga nih ayo sia tuturkeun ku sia je pamarentah keur sakieu acak-acakanana pokona mah boga kayakinan urang aya kitaban sakitu bae jabah heula mah akur bae tanpa aya ekstrim tanpa aya naon atuh masing-masing nya yakin ka ditu asal sing bener ulah ieu naon tah ieu cek nu di luar naon sih ieu pokona mah wah asana minggu hareup mah ngajina ka jero nya aduh teu fa inik tadol jurhum malan mun ngajurung tatu teh kana harta lantaran ieu teh tatuna ternyata lain sakadar bohewel bahkan motongkeun anggota kaya ning leungeun atuh pan kudu dibayar tama wajib aqallul amrain naon min irsihi wadiatin pangsa etikna di antara dua perkara ya eta irsi emboh ganti rugi wadiatin jeung diat di antara dua diat jeung ganti rugi nu pangletikna wakila irsuhu bae geus langsung di antara irsi jeung diat mana nu pangletikna ieu teh kapan lamun ramo mah tetep leutik tah lamun irsi ganti rugi gede berbandingkan ke orang mana dulu pangletikna tapi cek sakol mah geus bae langsung bae lah ganti rugi bae wakila cek sakol mah hadarun tah bokos kitu mah geus teu kudu milu ka awakna lantaran karohna rohna ge geus hadarun hartina kitu cuma-cuma geus ulah aya perhitungan lantaran murtad kitu keneh tatuna wala wirtada wallahu